Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tempangkeun tur wasta Febiana Agustin nomor absen 14 di kelas 12 IPA 2. Di dieu abdi bade nyampekeun materi warta kanggo syarat panugasan jeung persyaratan ujian. A. Pengertian warta. Warta nyaeta carita atawa keterangan ngeunaan peristiwa atawa kejadian aktual tur anyar. Warta mangrupa laporan, keterangan, atau informasi ngeunaan hiji kejadian atau aktual. Hiji kejadian bisa disebut warta lamun geus disiarkeun, dilaporkeun, atau dibewarkeun. B. Struktur teks warta. Aya sawatara struktur nu wangunna teks warta eta struktur teh anu ngawangun teks nepi ka jadi hiji teks anu gembleng. Struktur teks warta diwangun ku judul, teras, jeung eusi. Nu kahiji judul. Judul teh kecap kunci atawa keyboard nu ngartikeun warta kalawan gembleng. Dina teks warta, judul biasana ngamuat ngeunaan gambaran naon anu kajadian. Tadina mah judul teh dijieunna mata kataji nu maca atawa nu ngadengena. Teras atawa led warta teh kaasup bagian anu kacida pentingna dina warta. Nu kadua teras. Dina teras warta teh kaasup kana bagian nu kacida pentingna. Dina teras warta ngarangkum inti tina sakabehna warta anu gembleng. Unggal led ditulis sangkan ngirut anu maca, sangkan terus nurutkeun atawa nu ngadengena. Nu katilu eusi. Bagian eusi nyaeta inti teks warta. Eusi warta teh eusi berita nu bisa ngawicik deui warta sina pertela pisan satur informasi nu ditepikeun. C. Unsur-unsur warta. Dina nyusun warta teh urang perlu nudunan unsur warta nyaeta 5W+1H. Nu kahiji what atawa naon, nyaeta peristiwa naon anu diinformasikeun. Kadua where di mana, nyaeta di mana eta peristiwa kajadianana. Anu katilu when atau iraha, nyaeta iraha eta peristiwa kajadianana. Anu kaopat who atawa saha, nyaeta saha anu talibat dina eta kajadian. Anu kalima why atau naha, nyaeta naha eta peristiwa bisa kajadian. Anu kagenep how atawa kumaha, nyaeta kumaha kajadianana eta peristiwa teh. D. Macem-macem warta. Kahiji warta tertulis, nyaeta warta anu ditepikeun nggunakeun bahasa nulis biasa wangun mediana, mangrupa koran seperti surat kabar, majalah. Anu kadua warta lisan, nyaeta warta anu ditepikeun secara lisan bisa nggunakeun media pengeras, radio, televisi, telepon, jeung sajabana. E. Tujuan warta. Tujuan warta nyaeta pikeun nepikeun beja, pangajak, iklan, propaganda atawa promosi jeung sajabana. F. Contoh warta. Pertama, judul, nyaeta Kanjuruhan Malang. Anu kadua, teras, nyaeta kajadian karusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang ngabubarkeun tewasna 130 urang di Kota Malang. Dunia sepak bola Indonesia ngaduakeun pertandingan antara Arema FC jeung Persibaya Sabtu 1 Oktober 2022. Anu katilu eusi, nyaeta ratusan warga datang ke Stadion Kanjuruhan malam Minggu pikeun ngadoa jeung ngelingan para korban anu maot. Aranjeunna ngahurungkeun lilin sareng ngadoakeun maotna 130 urang dina kajadian eta. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo geus marentahkeun hiji panalungtikan kana prosedur keamanan sarta Presiden FIFA Gianni Infantino disebut dinten goreng pikeun sakabeh kalibet dina main bal jeung hiji tragedi eta teh. Kapolri Jenderal Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSc netelakeun jumlah korban jiwa sajauh ieu aya 130 urang. Turun tina angka nu diumumkeun samemehna 174 urang. Lantaran sababaraha korban dihitung 2 kali. Sementara eta ratusan jalma masih dirawat di 8 rumah sakit. Sakitu materi warta Sunda anu bisa abdi sampaikeun. Upami aya salah kata atawa tindakan, abdi ngaturkeun maaf kasadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.